Pangapunten Nyai gelis. Aduh, geningan. Nurutan sineng nagetu. Sareng saha ieu teh? Kalang kere. Nipika sebeleun. Meni geuleuh kerekna. Udang geuning. Udang ke eta saha nu keur kerekna? Ieu teh cara oge abdi pun lanceuk ieu teh anu kasep ieu teh. Bebeb. Ieu teh pun lanceuk. Nah bener. Geus dikawinkeun jeung ieu jelema. Tapi nu damel ari anjeun saha? Kaula Arjuna. Hei. Aduh. Tertius. Neng, begini sih. Duh, agan. Kemana begini sih abdi? Lain kemana sih? Dikamanakeun ali-ali ampal kaula jeung pancarba. Ayo. Balikeun deui pancarba kaula jeung ali-ali ampal. Aduh, cacarang agan. Balikeun deui. Gusti, ngaburi nyai. Ya Allah. Aduh. Tenjo ieu naon? Eret ah. Ayo. Tenjo ieu naon? Wayahna mun teu dibikeun ali-ali ampal, ieu tobros kana ti koromane asli juga. Aduh, agan nanaonan. Pinas ti kersahyan tuang barang. Ieu Dipati Arjuna lepaskeun senjata kana ambles kana ti korona asli juga. Aduh Gusti abdi ampun, mana teu teuingan teuing Gusti. Modar syah asalinya. Ningali asrat jika pantos masing pati tubuh karing berlaya. Ia Dipati Arjuna acekat payun layona asrat jika. Duh diri dihimpin pasti ninggang kana tutulisan mumenang tungkaramai nah hukum Allah di mana wikil kadaran Gusti abdi tulungan memandang kasedi diri duh Gusti abdi kesangka duh Gusti abdi kesangka kasedi teuih kasusah tedaya ilang sumaramba kana baya sumaramba kana baya
wisit naon ngaranna madapi di api lain dus Gusti abdi tulungan duh Gusti abdi tulungan hate lira nu direrecet bayah lir nu disasa tuwe nandang tunggara tuwe nandang tunggara Nagdalatik cumarita moaen bisa deui hanjaka geuning hanjaka pasini pegatuan batin tekan Sumian ngerangsang bayang Perihin nu digalikeun Jejengkeun asareng tutup ingatan nu gelap-gelapan wis pinasti silah kawis orang mapak banyak kenalara ya kenalara mapak banyak kenalara sastra jingga anu parantos masing pati tumekaning perlayan pananganana Arjuna ieu dina waktos ieu kan tingali aya nu ngempur cahaya kilang kumilang ti awang-awang Tengah bejaan di dia.
ieu cahayanya ketan kasajingan itu ayaanana nur cahaya sasakaran nikmat nur cahaya sasakaran ing muang cahaya gilang kumilan ya gilang kumilan nur cahaya sasakaran ing muang cahaya gilang gilang cahaya gilang kumilan cahaya gilang kumilan eka lawan dina waktos ieu aya hiji sinatria anu jaketanya eta ka Astrajingga si horeng si mana horeng nyaeta salasawios dewa nyaeta salasawios dewa anu kakasihna nyaeta sang hilunggal itu dina waktu harita ya sang hyang tunggal jaketanya tak kaputulan gunirangan dika dedeh teuing kanca dedeh teuing deuleunan itu aya naon dina ti corona kase acan cunduk kana waktu can ninggang kana bangsa na hidup kudu balik ka sawarga hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung ngajadi hiji kulit patepung jeung kulit daging patepung jeung daging urat patepung urat patepung deui sakabehna keluar senjata cageun Astrajingga haseup ieu ya di mana ieu cahaya malaikat naon ya apal sakaula sok sidik-sidik sahaya kayak itu malaikat naon itu lain malaikat sok tingali sidik-sidik sahaya kaula ke la ilaha illallah aduh apa nyanta sugan teh apa kaula teh bapa maneh saha bapana bapa maneh kaula bapa abdi mah Semar kaula teh bapana Semar oke aki atuh pernah na kitu mah nya kaula teh aki Gina yang tadi aki teh nya kaula teh aki maneh Astrajingga
Halo Gusti Allahu Akbar Aki, aya Aki kemana wae tuh? Kasep itu kan. Ari akhirna ukat ka kasep kieu. Buat tegining. Aing cuna juga kieu. Hoyong atuh kieu. Hayang naon maneh? Ya, hoyong we penginten anggean jiga Aki. Maneh ingat untuk kejadian anu bieu nimpa ka maneh. Tumimpa ka maneh. Numawi tremut maneh teges ditanda saku Arjuna panengahna Pandawa. Maneh teges dipaehan eta ku Arjuna. Nepikeun ka salah sahiji senjata tobros kana ti kor maneh asli juga. Luh. Cumuhun abi teh. Nuju raos nempet abi teh nuju digelehean Aki di pangkonan Pun Bojo. Ai Pun Bojo kamana nya Ki? Nya teuing teh nyaho. Sugan eta kamana? Nya luka. Manawi apa geula? Manawi kitu tah. Kamana nya Pun Bojo Ki? Geus sare meureun. Ade anu nyulik. Aduh, Aki menyelihat ku Arjuna Ki sok gerak bergerawarah eta si Arjuna warah kumaha ari Aki gerawarah sangkan hirupna teu sakama-kama ngalajur hawa nafsuna awarana kumaha iki awarana kumaha lawan kumaneh asta jiga Aki rek ngilu asup baju ngaraga sup maka maneh. Wah, Aki kuna karep. Pamohalan Aki itu. Sok gerak bereumkeun. Beureum we gerak beureum. Nya da abdi teh tos capek ieu teh. Hayang buru-buru beureum ieu teh. Pasti sabayang. Hayang buru-buru beureum aing teh euy. Lah aing ah. Dik, barem. Lain beureum nu kitu sia. Lain beureum di kamar. Ayeuna maneh keur beureumkeun panon sok. Ai hayang mah pakaian juga Aki. Adi teh seueur barem. Bener Aki teh. Heug atuh Aki. Ajeng ya asra jinga beureumkeun sosana. Iya asra jinga ngadak-ngadak salin jenis ganti rupana. Yang elek janten hiji sinatria anu kaset kalempereng koneng itu kaayana astra jingga dina waktu ayeuna sampai lagi astra jingga gentos wujudna kasep ayeuna mah astra jingga sok geura buka eta panon teh ulah beureum wae Geus taruluy kan. moal wakaki geunaheun kieu geunaheun beureum aduh ampun Ki sok geura tingali papakean maneh astra jingga uluh jadi kasep kieu Ki elu Aki bener-bener eta abdi teh geus teh Aki geus kieu kudu kumaha Ki nahak abdi teh geus boga ilmu teh Ki Jeung ilmuna tuh. kasep incoya kieu
tina bab ilmu urang mah tengah bogaan naon-naon kasih estuding sagarupana oge kagungan Gusti kapinteran rupa maneh kabeh oge lain maneh da urang na oge lain urang kasih naon nanti ieu akibat kekieuan tong di aku mah pabrik ulah sagleting di aku bisi maneh adigung gede hulu bisa kumalangkung gede hulu maneh asa jinga lain asa yang seuri aki mah wah yaki eta ai rupa geus robah ai sora acan maneh teh ngarubah sora pada kudu mahar yaki kau maya kudu latihan bener buru abdi teh nya atuh soal halus makadinya kapih lili mana abdi latihan sok coba geura dehemkeun asda jinga latihan di mana geus ganti tah eta sorana 3 kali we suta tarik dehna atau sagigi acan keluarkeun baju kotorna keluarkeun kumaha sapertos kiki nah lucu gitu mah panayaga apa urang ulin preget lamun kaula ulin jeung panayagan kaula irah-harek buka budak aki kumaha pamit tos kieu rupa tos gagah swanten tos sapertos satria ke kari ilmu na ieu kari kasaktianana hayang boga kasaktian oh ari aki nyahoyong aki yang kiat pan mangga aki ulah diheureuikeun sok atuh aki bilih aki oyong naon aki palai kadu atau lebih palai jambu kristal teu aki mah teu beuki sok tingali aki ka dieu sakeut ceutik we atawa ngajauhan ka tetep maksudna naon eta aki bisa yang boga ilmu jika aki seperti kieu asta jingga kaulah leuleus aduh ieu leuleus aki mentong sok kaharayan sia panayagan sarasa ning aki ieu teh geus leuleus kumaha ki penting melong cager udang deui aduh aki palai hoyong pisan ilmu sapertos tadi aki sok gerak tanggapkeun aya syaratna manawi naon syaratna aki naha ulah kana rujak alpukat sama ulah beli seblak naha ulah kana seblak tilu dinten tilu wengi atanapi ulah kana hulu domba atanapi ulah minum ciem teh bari atanapi ulah ningali tapi ulah teu diongkosan ningali naon sing wibawaan atuh jadi satria teh eueuh pengaruh kitu mah eueuh harisma eueuh komara maneh teh kudah kumaha aki aduh kudah kumaha aki
manganyangakeun beungtang reuteuk-teukeun sup genteng blokeun bade disik-sik di bramal cai dicacak di walang-walang di mangga aki hapunten tina samudaya kalapatan kaula aki ulah diheureuikeun bisi aki ngamuk ka maneh mangga aki kenah kumaha sok geura beureum deui aki sok beureumna ayeuna mah bari salangap mangga aki Bereumna bari ngelel di. atan aki bari ngelel alawan wae maneh mah Cobaan. cobi aki kaula bari salangap sareng beureum lajeng ieu strajiga calangap bari beureum ieu sang hyang tunggal ngelebetkeun jampe pamakena anu ditiupkeun nyaeta kana bahamna astrajinga kitu kayatanana ieu astrajinga naon aki asa sebelum asa mural itu aki tah geus boga ayeuna mah ilmu cara kitu Weruh. ngan ngaran wayahna ganti nami abdi teh Raden Bang Astrajingga mangku bumi teu kabawa atanapi Suryo Dinoto mangku projo tung pelakintrong kentung sakintrong nanaonan pajang deui atanapi dirobih janten aya panjangna Sastrajingga Rustandi alus keneh tadi geus ku eyang dibere ngaran manawi naon eyang Sastrajingga Wulandari atanapi Sastrajingga Saraswati mangayang telangkung eyang pingaradan hidup teh nyaeta Sang Hyang Tunggal atuh sami panginten ngan make wibawa jatuh Sang Hyang Tunggal wibawa tak eta ngan kudu aya wibawaan ulah nepikeun kalebah heureuy sangkan Aya pangaruh dipikaserat ku sasaha maneh aslinga unjuk sumangga ya putunya eta saha teh Sang Hyang Tunggal Wibawa bade ngawarah anu namina si Arjuna beral kaset didoakeun ku ayangan lamun geus diwarah mah ulah nepikeun ka teu kontrol ulah nepikeun kamalinaan ngawarahna unjuk sumangga ya hamid eyang bade ngawarah si Arjuna upami aya sasaha dinu ngalawan kumaha eyang ulah Arjuna we bungkul unjuk sumangga eyang permios eyang beral kase doa eyang merengan hidup ngan lamun geus diwarah si Arjuna wayahna hidup balik deui ka asalna maksudna kumaha wayahna eta rupa teh dicopot deui ku eyang jeung sorak copot deui ku eyang maneh ngaran tetep Astrajingga aduh upami kitu mah abdi moal ngawarah Arjuna upami kitu mah abdi moal ngawarah Arjuna eyang sok lamun moal diwarah dibawa ayeuna keneh moal eyang ayeuna keneh diwarah abdi mangga eyang serius Bang,